Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Wijarjait Agifari di kelas 12 IPS 1. Di dia Abdi bade nyaritakeun cerita pondok anu pernah ku Abdi dibaca dina buku, nyaeta judulna buku Susukan Emas karya Siti Nuraini. Lajeng Abdi bade langsung nyaritakeun tentang buku Susukan Emas. Jadi dina hiji carita di desa Lagok Hanyir. Di desa Lagok Hanyir aya susukan ageng caina herang bersih, nyaeta susukan anu sok dianggo ku masyarakat kanggo nyuci baju, teras mandi, teras seueur oge anu mancing di susukan ageng eta. Tekung silila aya sasahiji warga anu panasaran mancing ti peuting, kusabab ti peuting laukna lebih seueur daripada ti beurang. Teras wargi anu mancingna nyaeta namina Mang Dodol. Mang Dodol mancing di susukan ageng eta. Teras Mang Dodol asa teu enak perasaan, sabab pas waktu Mang Dodol mancing aya suara anu serem, suara awewe anu seserian. Kusabab Mang Dodol sieun, Mang Dodol lumpat langsung ka rumahna pulang. Teras nyaritakeun ka wargi sadayana supaya teu mancing peuting-peuting, kusabab aya kejadian anu sieun. Teras warga langsung menyelidiki ka tempat anu Mang Dodol diceritakeun. Pas waktuna tiba di susukan ageng, Mang Dodol sareng warga menyelidiki langsung. Ternyata suara eta teh suara nini-nini anu kalaparan, eukeur ngaheujeun bari gogoleran, teras sanes nanaon. Kusabab Mang Dodol negatif thinking dina kajadian eta, warga jadi resah. Untungna langsung diselidiki ku sadayana warga. Teras warga percaya bahwa eta teh lain nanaon. Ngan saukur sakitu carita ti Abdi, mugi bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.